wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Kwinsa Febriani Gunawan di sekolahan SMPN Hiji Dayakolot. Dinten ayeuna abdi badai macakeun naskah dongeng anu judulna nyaeta Monyet jeung Kuyang Ngala Cabe. Monyet jeung kuyang ngala cabe di kebon patani. Monyet buru-buru ngahakan cabe anu geus barerem. Monyet ladaeun tuluy patani kaluar tinu saung. Monyet langsung lompat sedangkeun kuya katewak sabab lompatna boyot. Geus kitu kuya ku patani di kurungan. Cenah isukna rek dipencit. Pentingna monyet ngadatangan kuya. Kuya nyarita ka monyet yen manehna rek dinikahkeun jeung budak patani. Monyet kabitaeun tuluy nitah kuya nukeran. Si sakadang kuya kaluar, si sakadang monyet abus kanu kurungan. Isukna patani ngasah bedog maksudna rek mencit kuya anu di kurungan. Monyet reuaseun pedah patani rek mencit sato anu di kurungan. Loba akal monyet papayahan di nu kandang. Isukna patani muka kurungan. Patani reuas sabab di jero kurung lain kuya. Tapi monyet anu geus paeh. Ku patani monyet dialungkeun. Monyet langsung lumpat satarikna. Patani olohok sabab katipu ku kuya jeung monyet. Sakitu wae naskah dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.